Cih, pikir-pikir mah juga penjahat si Susana bos. Aslina penjahat si Susana geningan anu bagian horor nya paingan aya gak cenah juga penjahat si Susana gak. Oh iya meureun juga penjahat si Susana nya karek apal di dieu mah juga penjahat si Susana anu dina film horor geuning wah. Sugan teh mah henteu efek teh bener juga penjahat Susana teh film Susana aslina beda-beda tipis berenya beda sakedik juga mah hari itu mah artis hari ieu mah artos.